Non, ay maneh kalah ngilu ngahulang deh. Apa mereka ngahulang? Ini luar, ini ngahulang. Lain to, aduh aing kumaha. Kumaha naon? Tok, Naon? Nasi atau jadi tiang, Tok? Iya, belah dia. Oh. Sarua. Tok. Naon? Aing kumaha nya. Pisan aing ke si Mimin euy. Nah, kumaha gitu? Hayang ngawin atuh. Terus? Orang kudu kumaha? Oh, pan aing teh curhat atuh Tok. Kumaha nya carana nya? Aing teh pan teh duit teu boga. Pagawean digawe henteu. Mun. Cik urang kieu. Pan maneh gawe teu boga. Heeh, Kawin hayang. hayang. Lah, saya maneh teh pede. Enung bapana gentle atuh jadi lalaki mah kumaha pan urang oge. Aing maneh tos sok lieur wae. Pan aing nu rek ngawin si Mimin teh lain si Jentel geus gelo. Aduh. Urang nu rek ngawin si Mimin teh nah jijik mikeun si Jentel teu miis mah gelo si mah. Maksud aing geus sia wani kaharep tamada ka indung bapana rek dibeureum rek dihideung wani da rezeki mah saya nu ngatur sia teh. Kumaha lamun aing dihina ku indung bapana? Teh hina deui we atuh. Anjing. Bener. Hayu urang Ayo ini. urang ini aduh. Aing dihina deui mun ngahina ka aing anjing. Pucuk ditiba ulam pun kot gede kieu. Min. Ih, naon sih Miun? Lain naon-naon Min cik urang teh rek ngobrol Min Naon ngobrol naon Miun? Atuh Min. Dia diuk. Jadi tuh lah hariwang Min cicing. Kalem Min. Naon sih? Dia cik bilang ada mali gayam atau Min cok diuk lah diuk. Naon Miun? Dek ngobrol naon? Min, Euy, sebenarnya urang teh bogoh pisan. kasaha? Kami Min atuh menyerek ka Momon. Anu bener Miun? Bener. Nah, make jeung bogo. Atuh kumaha urang? Beda urang nu hayangan. Udah urang ngomong. Min ulah kitu Min. Urang teh hayang. Yang ngawin Mimin. Bener Miun. Bener. Emang mana boga duit sabaraha yang ngawin urang? Ayo urang mah Min. Ayo urang mah plus. Oh, Surya itu Min serius aja Min. Ya urang mah henteu seganteng orang ganteng, henteu sekaya orang kaya, tapi urang mah boga tanggung jawab Min, urang mah asli tah. Cing nu kumaha tanggung jawab teh. Anu ditatanggung we unggal dijawab. Gelo. Bener. Oh, kok cina rek ngobrol serius, tapi lu Kapan ieu- serius Apa na. ieu teh serius? Urang teh yang ngawin maneh Min. Teu sok boga Sumpah, duit sabaraha rek ngawin Mimin. Mas kawinna naon? urang erek mere mas kawin ka maneh belut. Belut. Tenang, Saja. Min serius Min. Ih serius. Didinya anu kuduna serius. Manuk teh serius ya ku balut baru kumaha eta. Udah batur banyak mas kawin teh ku mobil, domba, emas. Atuh Min ulah kitu pan maneh teh calon pamajikan urang atuh. Geus ah kumaha maneh Miun? Aing kudu jadi kasih atau ya. Aku enak kawin. Mi, nah aku tuh asa pakai ngalobaan. Pantara kuramah. Ay, apa non osok disadiaan sampo di kamar cai teh kok tebararada kieu tuh ampun. Ampun tina sanula. Parawan mah ulin, cing wadi imah. Nah aku naon si Mimin nih. Naon Mimin jebras-jebris itu tina salah. Sedih atuh dah mami. Sedih ku naon datang-datang jebras-jebris. Teu bieu panggil di jalan yang si Miun. Naon si Mimin? Lu
Emangnya si Miun ngajak kawin ka Mimin, Mami? Ngajak kawin? Atau kan baik anak mami payu beberin si Nomi cing wadi imah. Lain ato, Mami. Atau Mami teh sebagai indung, hayang mere solusi. Lain solusi atau boga ai mami mah boga anak payu hiji. Ya tuh udah can siap, dan Mimin teh hayang jadi artis. Jadi artis, kan jadi artis naon? Ya hayang jadi artis terkenal atuh. Ke artis terkenal teh nu kumaha? Jadi model. Ai Mimin teh kan masih hayang TikTokan. Gituan teh ya. Bisa nyusul gitu mah atuh boga salaki oge bisa. Pan man meureunna salaki asal ngadukung. Mami apal tuh? Naon? Si Miun ngajak kawin ka Mimin, tapi mas kawin teh ku belut. Hah? Ku belut? Asal ku teh kudu aya lieuran si Miun teh. Pake jadi tukaran jeung mas kawin jeung belut. Satunya mami mah cenah ka dieu si Miuna. Yang geus satu engke si Miun dek ka dieu ngobrol jeung Mami. Hah, kudu cenah ngobrol jeung mami, kudu cenah hareup ka mami gitu ka si Miun. Hai. Jauh. Aduh. Dimas terus di mana? Kenapa naon eta? Ya WA biasa. Aduh nih salah HP ya. Sehat. Aduh. Balik aduh. Cingokoy urang. Oh. Itu yang kumaha uing hayang diuk ya. Sok ya santai. Aduh. Bae langsung lah. Maaf. Yang Cup. Urang ayeuna erek nepungan indung si Mimin. Iya, saha. Itu saha. Ya urang teh erek nanyaan si Mimin, erek dikawin ku urang si Mimin. Heeh. Urang teh butuh support, tapi urang teh bae weh teu boga duit oge. Kamari meunang ngajual HP erek dibelikeun kana belut yang mas kawin. Iya we tuh masalah ngobatkeun ulah nepikeun ka jadi manjang ke dieu mah ngbereskeun we secara baik-baik ini secara bentos urus. Lain masalah ieu mah minta dukungan nana. Yong, Cup. Apa ini? Nyate mau. Bye. Kemana atuh? Ah, Can beres. Ayo. Terus istirahat deh. Mami kumahanya bingung. Kumaha naon deui? Heueuh si Miun narek panggil ayeuna jeung si Mami. Sieun pasea si Mami jeung si Miun kumahanya. Coba si Mami mah gede amak sih. Ah moal ketang, paling si Miun nu dicarekan ku si Mami. Abah ketang cenah di smackdown ku si Mami. Ya lo ayo Mi paling moal si Miun anu di smackdown paling si Mami nyemakdown si Miun. Heueuh kitu Nya gitu. bener. Oh kitu. Mi. Nah, boga anak teh nya. Karedul, baru teh kapoe kira mararandi we kieu teh. Enggeus, Mami enggeus ngantes salin. Make jeung ngomong we salin, pan kapan geus pangbalikeun baju dua truk mami. Kamanakeun bajuna? Emang bau. Bararau sok. Mimin nu bau mah. Mami mah seungit. Parfum gede awurkeun sabotol kabeh. Eta si Mami ngomong sembarangan pisan. Mambuan kelek segala diambuan. Sidik eta bibir deket Kang Irung matak ngahiep baunya. Karena ada gong boga budak teh. Kadang karuara hek nurut ka indung teh geura omongan indung teh. Ame karena milik. Ya, kumaha teh si Miun? Mami atuh nih aing ngomong teh nyarikan budak teh tong galak-galak teuing. Segalak-galakna mau moal mungkin ngahakan termos mikir atuh Mami. Heureuy mami oge mikir sugan mami osok mere cenah parapan ku kenteng dan teu geuningan ku sangu. Geuningan hareuras geuning ku budak teh. Mana si Miun? Teuing atuh. Cenah erek nepungan mami. Heuh ayeuna ngawin. kan ayeuna ngomongna. Deuk nepungan Mami. Masuk buru telepon atau non SMS atau kumaha? Teu boga nomorna ge Mami. Da kamari mah ngomongna teh deuk ngajual HP jang meuli belut. Nah kumaha ari si Miun? Bobogohan Mimin. Ini boga HP acan, di kamar kenapa enak? Nggak saya kira karena itu emah. Gara nyari sanjuk, gara mararandi nyari rasa beberes di mah kan itu. Ya, Mami. Ngalah lewek ka kolot sih.
Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam. Ningali naon? Mereka mana sih, Mimin, Mi? Cenah nyeusehan awe mah. Hah? Nyeusehan. Mami, damang. Alhamdulillah. Masih teh jeung cium deui segala. Diuk. Paneukeun, Mi. Aya naon sia teh Sarmiun? Nanaon, Mi? Kan kantun wadahna hungkul. Sia mangalonyeng ke kolot teh. Nih si Mami mah ulah we dilonyeng budak ngora teh. Nya atuh temenna ka kolot temenna alonyeng hayang hapahui. Apa hui atuh tah? Hui nawe atulaan peuyeum heula. Ah mana mah alonyeng we aya naon anu puguh we. Mami, mana abi teh kamari teh panggil si Mimin. Abi datang ka dieu teh aya pamaksanon. Anu sae, Mi? Pamaksana naon Miun? Abi ka dieu teh atuh da Miun teh bogoh pisan ka si Mimin teh. Rek dikawin ku Miun, Mami. Bukan naon rek kawin anak mami. Buka belut. Nah, sia teh Miun teh kira-kira. Yeuh, mami teh ngurus si Mimin teh. Dinu proses nyeuna. Dinu kakandungan anak kalau basing kayo, nep ka nyusuan ada susur ayun. Nep ka gede sagede kitu teh. Bieur ngurus Mimin teh nya beda gongna kadungna sagarupana. Hargaan. Nya atuh Mi, ari Mami maruk hargaan eta belut oge. Teh sarua atuh teh aya hargaan menang meuli. Nelaan HP Miun mah dijual keur saha Mi? Keur mas kawin si Mimin karena aku teh cinta sama si Mimin. Ari Mami hek dukung atuh. Pan Miun teh sayang ka si Mami teh. Ka si Mimin ka Mami mah demi toha. Tah kitu Mi, tujuan ka dieu teh Miun teh erek kawin si Mimin mas kawin aku belut. Kan bae we da Mami eta belut teh sajodo. Aya jago jeung bikang. Tah, oke teh Miun jeung si Mimin teh jadi bos belut. Di berternak, berkembang biak eta si belut teh. Hah, saha deui apan anu geunah? Mami geunah, si Mimin geunah, Miun geunah. Mami mah keukeuh teu satuju. Teu doa. Si Mimin ditukeran jeung belut. Mama ke jeung ngungkut belut sajodo make jeung sukses Mami ngeunah, Mimin ngeunah, Miun ngeunah. Logika ge moal bisa meureunan. Hayang ku belut beungar. Cik atuh Mami mah yeuh lamun Miun teu mawa duit nu loba, mawa mobil, mawa tanah nu luas, moal dibikeun. Lieur man Mami Miun ah. Aduh. Aing mah kumaha yeuh. Gusti. Berarti lain pelet teu mampu ieu mah beungeut anu ripuh. Mom.